Wih, mantap ya, kue yang ngusep. Menangnya 2 kilo mah yakin ya. Wih. Pokoknya liwat beka penting mah ya. Waduh, aing di kota na, tapi motor nek ngepok aing kudu ngahadean heula ieu. Kiraku koeng ring share naku diganti jeung ring share pesawat mah idak. Supaya ngajatna lumbayan teh kencang. Woi, Dan, di mana? Wih, atuh pogo kadeun aku dia yang di mana? Woi, atuh biasa banan, ulang ngegas kitu ngomongna nyaho aing ge. Tos ngeusup teh dieu nya. Atuh jaya teh nyaho dia mun aing teh ngusep. Hei, ngomong-ngomong ngeusupna meunang teh. Atuh menang, nu nyarek ya. Tah, Kebayang na le, teu percaya aing mah. Atuh handap ngendan teu kadeuleu ku aing dieu. Kumaha? atuh lain ieu nu luhur, dia nu pendek. Teu percaya bae dia mah deuleu tuh. Oh, jauh dan ibu guna mah loba. Lain ti mana ngeuseup lain dan. Doangna boleh ya main teh hiji. Menta dia mah, atuh ngusep ka ditu yang lauk mah. Ka mana ngeusupna? Ka ditu ka Empang Bocong ke Cilangkap. Dah, kudu mayar teh makan nu bocong. Atuh zaman kore gratis dia mau gratis kore mah. Tas eta ngeusup di lompangnya bangga, kemuting doang aing. Tengah laut ngeusup teri. Ngomong naon dia? Iya, ulah ngeusup bae. Si ngahideungan, dasar mah awakna segeuneuk. Isen amat ya lembur dah. Aduh, malah deh kudu keliling ya. Lah ini jelema wan Cikuarina Bantaluk tuk sahay. Woi, coba gandeng, segi panas poena. Aku isen mah di lembur. Tisin si tisin atuh ngawanci ge dia na bahan nu kitu alabatan tuang somai dia mah. Ting mah batur nyeureun huntu naon. Atuh hampura. Karena ge ngajalankeun tugas harta mah. Wadal dia. Mantap doang siap. Ngajar ko yang keseta ge wadal-wadal teuing. Ya anak buah komandan eta keseta tapi wadal kitu karena saya foto. Weh. Anu balik di Jakarta teh saya. Masa sebulan harus nelayan dak. Waduh. Diojolkeun ku yang mana teuing marahkeun eta. Lagina mah lah. Kudu laporan ke komandan dia. Bahwa aing di babet warga ya keur ngamankeun lembur. Wah, ya isian deui ieu. Beda hanut ieu mah. Tuh, ini. Kudu bebeja kasih berawi mah. Kemana dia? Atuh ulin ke sarta. Ngomong sih ngomong, ulah teu neulekeun banget gitu. Emang ya banget. Wah, tengil ya budak. Suka aceng mah jobur. Santoy. Santuy. Apa tuh ngerti beda karena santuy. Emang benar artinya santuy? Teu nyahonya. Ai teh nyaho meujeuh aja dong. Dia kan dia ya. Tah, Ceng. Kuari dia kuaing nek dibere tugas. Tugas naon ke sarta? Dalu ku dia tuh. Pan sendal sasabulan menang meuli di mana tak? Geus ulah nanyakeun meuli. Pokok nama dia kuaing nek dibere tugas, daek henteu. Tugas naon ke sarta? Aing boga adi parawan. Daek teh dia ka adi aing. Boleh ke sarta. Tah, lamun daek dia ka adi aing. Kuari aing nek nitah dia tuker ke sendal aing. Siap teu? Siap ujung sulit jeung aceng mah. Ya. Tukerkeun ieu. Ka mana? Dalam makar datang di Jakarta, ciri-cirina
Pakai kaos cangklek putih, kaosna putih, kulitna nu hideng. Sahanya. Segar siaran atuh beh. Kayak mun manggih kaos cangklek putih, bajuna putih, kulitna hideng, eta jelemana. Nah itu. Lah kabel-kabel nya. Ayo nongol dia, soal tugas ya. Sip. Made. Tapi aing coba kesini dari rasa belah. Nangguan belah. Alah. Mulai nah koeng teh saya teh kudu lapor ke komandan eta. Lain didelan aing teh naon? Senang aing bisa beda kieu warnana ya. Tadi horeng aing mabet si Sarta. Pasti sendal aing hiji ku si Sarta ya. Aing ranginang nama ayah. Tapi na doang ini gua. Masya Allah, ibu jangan molor bepagawean, tanya kalau teripuh din. Lah, tas ya teh es tanah bibirku tap ketap dong bol kotok itu. Nah, iya cocok nih. Soalnya iya mau were paranti aing di kobong iya, di kobong rombeng mah iya, santren. Oh, ini suci alabatan rontogan pabrik pare bah. Molor tahu apa risi dah. Pucuk buah kot beak gelalam. Bah. Oi, molor kan pagawean. Ranginang. Ayo. Ranginang. Akan kuda ta pucuk mangga. Ayo. Ranginang aing mana, Mang? Maju kuda ranginang. Ini meja mangga. Wes dia ulah molor bae. Pagawean jeung daya. Pegawai naon, Mang? Karek ke hudang. Di berpagawean yang nyawa gitan kumpul yo. Wes ulah lir-lir ya. Pokoknya mah dia ya tukerkeun kasih Sarta. Nyaw dia Sarta. Sarta. Oh, Apal. wes tukerkeun eta. Ayo japuk kana wo. Atuh tenang japuk mah lobating aing. Oh nya. Oh. Benernya. Ngomongnya. Aing kelempang yo. Oh. Lanjung kene ya sebenarnya mah yo. Oh, no adek. Tungguan kuaing dia. Nah, aing ngimpi. Kakanan ranginang, kerenyang we. Aing gelepak dihudangkeun teh ngojolkeun sendal goreng dong kieu. Boy. Sendal goreng ge kudu diojolkeun ke toko mana ya? Ceng, kemana dia? Gua ceng diberi tugas. Tugas naon dia ceng tumben diberi tugas teh ku batur. Ditah nuker ke sendal ke Sarta. Oh, kan sarua ceng kita nukur sendal. Badeng iya hiliananya. Coba ini lo. Tuh. Iyo masalah dia sendal nak. Bener, Mang. Beneran yang mah yo pasangan aja nu pahili. Angin segera antarkeun ka ditu. Angin antarkeun ya. Berengan naon orang. Jadi be tuker jeung Adina Parawan. Tuh kalah molor ke Sarta. Mau menang jatah ya macen. Sok tumben dia. Oroh, aing nu nukerkeun sendal. Mina menik kebal amat teh tadi nungguan di cangkel ya. Ada tugas ceng mah lancar aing mah tereh hatimu. Mang, yo sendal yo, timu. Ya cepet gawe nama ya. Tuh edit teh dilawan. Nuhun ya. Hayang geus ya urang ka dieu ya. Oh, kayak upana mah. Oke, Penting. siap tenang bae ka penting. Siap. Nah, ini sendal kalah parah kieu ya. Ay, nanti balik gitu dah. Dasar wabai. Nah, ini sendal nanti balik gitu dah.
Ai, jasa rokene bakil. Masya Allah. Ari kakak, kunaon bas bis bae perang saing mah. Atuh iya sendal dan. Atuh ho sendal. Atuh heuh sendal dan. Deuleuh ku dia tah. Atuh heuh sendal. Pan kadeuleuh ku dia kemarin lain roti sendal. Lain dan. Coba deuleuh ieu. Sendalna apa mata aing nu tenda ieu. Tuh. Masya Allah, atuh heuh sendal eta. Atuh heueuh dan nyaho aing ge ieu sendal lain waper. Maksud aing dan ieu kumaha ieu aja hese makena. Lain ieu dan maksud aing ieu sendal di deuleun aing tanaon hija beda lain sendal. Jelas beda ya mah. Pahili ieu dia. Ieu dia. Action. Atuh sendal lain roti. Action. Emang iya banget. Opel. Ayo balik. Balik ayo. Aduh, kemai syuting kelas ya. Woi. Satu sepo ya masnya. Nah, baturan ku parah. Ngacak bang dulu aing mah. Di baturan ku parawan dulu. Parawan at masa tibra ya mah. Ayo balik. Enggak saya. Oh betul. Tibra. Habis Kopel. Ini dia Bapak Sarip nih, kru dari Brother Channel nih. Pinten. Ya. Kita pulang yuk.